ibnu Maryam laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum Faqala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar wa ma lil-zalimina min ansar laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam laqad kafara yakin teman-teman kufur saha alladzina jalma-jalma qalu al-qalu biladina innallaha sayastuna ridusallah eta wa ridusallah eta al-masih Isa al-masih putra pamantan ayat di antaranya jalma-jalma urang Nasrani anu kaluwihakeun dina nalika ngagukeun Isa sehingga nganggap kanjeng Nabi Isa teh pangeran teh kanjeng Nabi Isa teh ya. Jadi kumaha kanjeng Nabi Isa teh pangeran teh kanjeng Nabi Isa teh saya teh yakin zaman teh sing demi lagi kufur kafir dengan bapak
Wa qala al-masih wa qala jeung ada usaha al-masih kanjeng Nabi Isa, padahal kanjeng Nabi Isa itu sasauran ka umatna ya Bani Israil, hei Bani Israil, wa'budu wa ibadah dan kabeh Allah ka Gusti Allah Rabbi tegasna pangeran kami warapatu jeung pangeran aran kabeh. Padahal mah kanjeng Nabi Isa geura ibadah ka Gusti Allah, mana Allah teh pangeran kami jeung pangeran aran kami. Fa ini abdul walastu billahi, kami teh abdi ka Gusti Allah, hamba ka Gusti Allah, lain pangeran. Ayo kalah ka dianggap eta Gusti Allah teh. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Innahu sesuna kalakuan tamana sing sahawe bebetul jalma teh yusyrik ada musyrik yasiman billahi ka Gusti Allah dina ibadah jeung dina liana faqad harrama maka geus teman-teman haramkeun saha Gusti Allah taala alika eta jalma al-jannah kana surga, dicegah ku Gusti Allah teu bisa surga. Jalma nu musyrik ka Gusti Allah, ngamusyrikeun Gusti Allah, menyebutkan Gusti Allah, percaya ka Gusti Allah tapi percaya di bawah Nabi Isa teh Allah teh, atau percaya ke Gusti Allah tapi ibadah teh kalian Gusti Allah, itu faqad harrama Allahu jannah, dihalangan ku Gusti Allah mah bisa suka surga. Wa ma'wahunna wa ma'wahu jeung ari tempat balikna eta jalma eta neraka jahanam. Wa ma lil-zalimina min ansor, wa ma jeung teu aya lil-zalimina pikeun jalma-jalma zalim namun min ansorin tina anu moal bisa aya anu nulungan tina siksa Gusti di mana-mana geus ku Gusti Allah dikasaja bisa kumaha bae oge moal bisa di laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Lapar kapal aja yakin di teman-teman kufur sahadat tidak jalma-jalma qalu anu ngarang iladina innallaha saya sedang bisa itu alihat. Jadi pangeran nu katilu itu nya pangeran anu katilu tina pangeran anu tilu terusna salah sahiji tina pangeran anu mana nu dua deui wala akhroni kisah wa kedua deh Nabi Isa aja induk segolongan orang Nasrani gitu. Jadi berpendapat bahwa kanjeng Nabi Isa teh anakna Gusti Allah. Allah teh salah sahiji dina pangeran anu tilu. Jadi tilu pangeran pangeran aya Gusti Allah, aya Siti Maryam, aya Nabi Isa. Kan berpendapat gitu ge teh kufur gila-gila. Itu ada yang menyebutkan bahwa kanjeng Nabi Isa teh Allah teh kufur eta. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa ma jeung teu aya wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Teu aya pangeran makan sakur pangeran anu sahiji tunggal. Pangeran lomba. Nya tilu kumaha iya hayang hujan dia ulah hujan lamun dina kayatan anu hujan berarti pangeran anu membungan hujan eleng gitu. Iya hayang hujan sarua ieu iya hayang hujan besok geus hujankeun bae berarti anu nyebutkeun hujankeun wae teu boga iroda intinya. Jadi hati lamun pangeran luwih ti hiji. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Wa illam yantahu jeung di mana-mana teu ngeureunna eta jalma-jalma kafir amma tina perkara yaquluna ngarang jalma kafir. Munahan mereka itu nganggap Gusti Allah teh salah sahiji tina pangeran tilu
lamun anggar bae nyebutkeun bahwa Kanjeng Nabi Isa teh Gusti Allah teh itunya layan masalna yakin sing deui nage bakal ngeunaan temenan alladzina kajalma-jalma kafaru anu kalutur illadzina itu anu anggar bae kufur itunya lawan azab siksa alimun anu ngajadikeun tegasna siksa neraka lah yakin lamun rek kitu bae geus bakal diuruskeun kana neraka. Afala yatuna ilallahi anata makawala tobat nah tetarobat eta jalma-jalma ilallahi ka Gusti Allah wa yastaghfiruna jeung minta pangampura eta jalma ka Gusti Allah tina perkara anu dicaritakeun kumarehanana atunaha lain tarobatnya padahal nama wallahu ghafurur rahim kalau dia mari Gusti Allah ghafurur zat anu sahampurana jalma anu rahimun tur anu maha asih ka jalma anu tobat padahal mari dosa sakumaha bae oge moal ngelehkeun moal sagedeun tina hampuran Gusti Allah moal sagedeun tina hampuran Gusti Allah ulailah kapalang dosa ulah kapalang edan itu maksudnya bisa mereka sakumaha bae dosa lamun tobat meh maot itu gede kene hampuran Gusti Allah kata Mas. Ya